Serli jang marakam abdi teh kesepian ulah jang jana teuing Mama Yati anu boga entok bodas dua pacing sipon abi longokan lemina saminggu Mbahna Serli jang marakam abi teh kasepian teu aya nu ngarencangan Mama Yati anu boga entok bodas dua pacing sipon gulang-gulingan sorangan tiris daya nu ngakepan pamandor abok sapadesa Mama Linda Mariati Tambelang Bekasi boro-boro nu sapang sakapang abdi sabunga emot waktu papacangan silih ciwit usapan api angsori capat cipi Mamah itoh anu sabar ngantosang cipta marga anu pager ulah jang jana teuing urang kudu putra Malela Molanggeng Mama Erpi lolohan lintas Bekasi anu mana ulah jang jana teuing bakarasin pede baso urang kudu eling saminggu Mamah iteng anu sabar kawe salapan tunggak jati abdi teh kasepian teu aya nu ngarencangan aki juringkang RGP diserang Ujang Husen Pratama Cilenjo Cipta Margi gulang-gulingan sorangan tiris daya nu ngakepan painta pede menir teh dedeh bule sorung motor BM katalaya nu mana jana teuing Pak Asmin nyinak sorangan pene bensin peminik kali jaya bajang tugu urang kudu eling di dunya ngumbara pada ngaripin Mamah Rum anu galak tapi bager pisang sampo Molanggeng salilana jangan teuing Pak Ujang BPJ 3 urang kudu eling di dunya urang ngumbara
Ibu Karsina Mama Ija serangan Mama Darsi Pacing Indah abdi teh kasepian teu aya nu ngarencangan gulang guling ngana sorangan tiris taya nu ngakepan Pak Haji Akun koordinator RCTP Mama Hajah Romi Kedung Mulya boro-boro nu ngusapan sakapeng ate sok bunga Mama Kani jepret emot waktu papacangan jangan dedek teluk bundar silih ciwit raja silih usapan Pak Haji Pandi Gunung Die Mama Haja Icah anu bager jangan aluk lolohan anu bager Ciong Wanara di gunung Mang Uhe penyiar RCTP Mama Rudi anunya Kajang Dimas Tegal Pacing anu mana Patong-otong sesepuh RCTP serangan Mama Encih Alim di dua pisang sambo aturan Abi Nusono Abi Nusono Aki umbara nu kolot balas ngumbara nyanggakeun neng cucun nu prihatin diserangan neng Tiara Dewi Jang Tami patepang asono patepang mah aki umbara nu kolot balas ngumbara di siang ieu neng cucun nu prihatin diserangan neng Tiara Dewi ya Jamil cucu terasaya aki umbara anu bager aki umbara anu kolot balas ngumbara manawi disarana neng cucu anu prihatin neng Tiara Dewi anu bager manawi bahan kanggo Jamil cucu terasaya aki umbara nyanggakan hiburan anak aki umbara deui nyanggakan hiburan anak aki umbara nu kolot balas ngumbara di sana yang cucu nu prihatin manawi bahan kanggo Bunda Nora bos teh diserangan kokang ating-ating bira nu agaduan jang Rifki nyanggakeun hiburan anak nyanggakeun panaida beser mamana ida pamahan Cikarang baru hiburan anak Mama ya bos Manira Mama Depi Mama Neng nyanggakeun Pak Haji Dang Yudianto diserangan Teh Jaumi Pak Haji Dang Yudianto nyanggakeun hiburan anak
teh aja omi anu agaduhan yang email Melani si Putri Duyung Talaga Mulia. Ya lagu tepasono PRT Doyo Daneli Mama Arami neng oya nu balagara paman Cikarang Baru anu bagus. Asep jebrak diserang ini pinggir tanah blok sawah Manawi Manawi Pak RW Haji Asumadi bahan keanggo Mama Jarok kaya Gabel Pasir Kaliki haturan Abdi Nusono Bahaji Unta Mahaji No nyanggakeun Abdi Nusono Paulis Wirta Kosora Kemahira Sukamana Pasir Tanjung nyanggakeun Pak Awina Bandara Bilik 2 Golong Mama Mae Goncing hiji nyanggakeun hiburanana Bos Panji Neng Asri anu agaduana Putri Kembara. Iya lagu tepasono Pak Haji Asep Tata Mama Haja Titiana Cisoma Bandung anu bager Mama Eva Mama Joko Maria Pedet telur asin kalian kupu. Ya lagu Pak Haji Bongsu 2 Saati Mama Diana 2 Saati Manawi bahan keanggo ini anom nengarince Umi Omang anu bager nyanggakeun hiburanana Mama Jahlima apana bebena pede motor anu bijaksana hiburanana Taja Omi anu agaduhan yang email Melani si Putri Duyung Talaga Mulia. Ya lagu Papandi Pak Haji Kosyama deui disarangan Mama Haja Icah lolohan anu bager wae dikuncen Madonna nyanggakeun hiburanana maate abakada Sumur Gede lintas Karawang hiburanana wae Jade neng Ijan neng Andaran mi anu bager nyanggakeun neng Tiara Sumur Gede Mamana Ida apana Ida Besir paman Cikarang Baru Patepang Sono Nyai Dewi aya ubana cabang Pulau Bambu tiap di saparakat bakada mata di Jade neng Cici nyanggakeun hiburanana neng Cici Wandira diserang teh Ija teh Darami Manawi neng Sarami neng Tiara Sumur Gede Manawi Mbah Naritki bahan kaanggo Bunda Nur Bos teh Cireja Belendung haturan Abdi Nusono Mama Dewi Baleba neng Edot Karokro haturan deui Jamila si buang orang Mama Ogi Ujang Ogi anu kasep patukone Jojo kana Pak Haji Taso Mama Haja Kasam anu gaduh toko serba aya Pasir Awi Pak Ulis Tarasia Mate Hija Pasir Awi Pak RT Ayo Mama Ami anu bager apa Naika Mama Naika nyanggakeun hiburanana Pak Wakil Talim Pak RW Ari Jepri si budak Bangora anu mana jujukeun mah darajat seni ku jalan mah ati nomorani
Pauli saja aku diserang Mama Romi Kedung Mulia. Anu mana Mama Jaromi? Pauli saja aku diserang Mama Jaromi Kedung Mulia. Aturan deui lain-lain daun awi Jamil si buang orang Mama Ogi ujang Ogi anu kasep lonca bareng ditawa orang lain-lain bagja diri bagja dengan mau dibageran Dikawitan ku bismillah da puji kagungan Allah iya nu nyiptakeun bumi langit alamat jangan sepangasinan manusia dan malaksana angin Gusti nu kawasa sagala rupa perkara abah ageng dirut puspita angin Gusti nu kawasa sagala rupa perkara tos diatur kumantenna bulan gugus kelun kamanggung siang mati mimit cimuci iya ka Gusti nu maha kibat urang kabatari iya mangat cepe penanggung Jawa ini dengki ka Gusti nu merebeng alaman kabatari doa merebeng kapeala abah gaul penyiar abah geot penyiar ngancik di alamin suci
Gusti ulang mantang mamane ulang mantang tutup lawan pancaria gumulung ketegeng ati kang nasir prai lalang sekedong samar Bapak warta oleh aling-aling kidung pandung nafsu kering langit dening ati ning ngentin kang ono anu bager Geladang meletang pilih ucap tega paripula apa ageng dirut puspita tinarik kamarani mangacepe penanggung Jawa prai lalana sekedong samar muga-mugi Gusti Nuangku kahujanan rahmat suci teh iyang penanggung Jawa ka urang-urang sadaya Radio Puspita muga sing jaya salanggang para geriki adoh balai selamat nengentin kang ana salamet sareng tepikeun kamurkaan ngabalikeun diri nu ngabontakan ngabuntel takkan rasa wae amin ya rabbal alamin mugi Gusti ka urang-urang sadaya nyoba
kapiting kata bulan kokosan Bantun di Lamping Abah Mis anu gaduh radio 2 sareng Ambu Uci anu gaduh bangku reyot kampung sawah sapeting sasabulan Ambu Uci anu gaduh bangku reyot kampung sawah Mulya Sari Ciampeng Bantun ti Lamping sapeting sasabulan ngantosan Abah Mis anu gaduh radio 2 sumping ayeuna mah hoyong disarangan ku Ambu Uci anu gaduh bangku reyot kampung sawah Mulya Sari Ciampeng panutan sumping sanajan sereka bingung lamun tiara mah pasti Abah Mis anu gaduh radio 2 hoyong disarangan ku Ambu Uci anu gaduh bangku reyot kampung sawah Mulya Sari Ciampeng pikayung-iyunan diri numang Abah Mis deui diri nu ngarasa nyeri Abah Mis anu gaduh radio 2 hoyong disarangan ku Ambu Uci anu gaduh bangku reyot kampung sawah Mulya Sari Ciampeng pikayung-yunan diri numah PRT Karim BBR sesepuh radio Banasari diri nu ngarasa nyeri Mama Aan balong indah walahan reganunga rasa lara pajindang sepian bos buah-buahan Mama Haja Oon Komala Sari Cisaat Kopoci Kampung Tong ngageret Mama Haja Epon sepuhna Pak Haji Endang Sopian Mak Nini Natsem Kerajaan lintas kondang pantur tok geret Pak Emana Gujar Bandar Rembak Pak Emana Gujar Bandar Sembako anu mana lawan pada sulam heran di wiru sisina Mamah Eti pada anggoan pasar Telaga Sari Mika welas mikah keman ayah oyok bandara cucurut sareng mamah naona pasir buah Karawang hanjaka dekat terim kanu jauh sakti melaju ke teuing Abah Mis anu gaduh radio 2 sareng Ambu Uci anu gaduh bangku reyot kampung sawah Mulya Sari Ciampeng Aki Erik dasar jodoh Aki Irak dasar jodoh pemborong bangunan
sareng mamang aja ayam anu sabar poponcol ciwulan anu menang diri nu ngerasa nyeri ragamu kong asim kong asim kong asim anu bagus maesi anu gaduh incu dua neng santi sareng jang dani anu balalager bakana hegar bakana hegar mana gombong sari anu lamun urang jangdang Prabu disarangan kumaatun rias panganten sareng dedek caca anu herang sareng mamah nani bude nek sabirah anu cerewet bendungan daya lukur abadaming 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 nuki wari mangandeh mamang tasi anu welas asih bahkan pedes kang saing mamah nani anu gaduh neng Siti Badriah selang dua Sandi sareng mamah Wati anu gaduh jang Riki bahkan pedes geningan abah ketek kedai pede kala parut anu Mika walas Mika heman baketik serangan ke Ibu Darsi anu gaduh warung serba aya selang dua wak marah terekel jaya anu Ibu Acih anu gaduh teh amaya neng Erna sareng jang putra bungsu selang dua anu bager Abah Mis anu gaduh radio 2 sareng Ambu Uci anu gaduh bangku reyot Kampung Sawah Mulya Sari Ciampel anu bager Bapak Dadang Bos Kusen Ketua Terobos Jaya Kaya Agung Nada Widi Maha suci Bapak Dadang Bos Kusen Ketua Terobos Jaya Sawasiwi Sili
sarang mamah angka sampo tirta jaya sepatna Dadang Bos Kusen Ketua Torobos Jaya No Maha Suci Nada Dihma Ibu Neneng sarang Mama Angka Sampo Tirta Jaya Dadang Bos Kusen Ketua Torobos Jaya anu mangke Kemang gaduh Ibu Neneng Mama Angka Kemang gaduh Noka aturan kanggo Kaneng Edon kecing manile mampir dulu kira-kira kayu jati Mama Dewi balebat anu bager nenek nyai sing dipikir Neng edon hati budinya ayah ucu kece manile Mama Dewi balebat kayu nangka kayu kebina kayu jati
Nyai neng edot kayu jati neng Sumiati ukir-ukiran kece yang manis asik nek di pikiran Pak RT Ado Bajidor anyar koordinator RCP hanjakal pisan talak tilu pamajikan beak dengkak adug-adugan kuring aya balikan deui aya ucu anu bager kulang-kuling teu bisa sare ajol-ajolan hayang mepete rek dikawin ku hararese teh nani tomboy kudu selangku batur Mama Dewi baleba Nini Nyai Neng Edot Mama Hajah Alimah si kembang boleh ngejerit meratan langit ku tawasa nerima kena ku terido bulan maduna abdi tetahan ngabayang kena Neng Edot rek maju beki anggot rek mundur geni abot maju mundur repot kulang-kuling katutup batur ayah ucu anu bager apa RT Ado Bajidor anyar koordinator RCP nyeredet kanu hate mamah nami hante kena saawak-awak Abah Raden menang sinyal cinta Neng Edot no ngagoda apana Indri anu bager di luhuran pikahana sagalana gereget pisan kuring beki nafsu Mamah Dewi balewat Nini Nyai Neng Edot ngabogohan Neng Sumiati anu bager ngabohong ka pamajikan ayah ucung neang alasan sinyal cinta jeung salingkuhan Neng Edot karunya ke pamajikan unggal poe ngan dibohongan aki ihan ini ihan Mbah Nariki Nini Nariki bos teh Cireja karunya keselingkuhan ngarep hayang dikawin Neng Edot kuring beki ngaku gulung kasalahan aduh Neng Edot pasihan abdi jalan di telepon teu diangkat di SMS teu ngabales titip pesen eta mani bosan apana Indri kalah HP nage di pareman apana Indri kabeneran eta kalestoran nyampak maneh najeng batur no asik padu duaan Neng Edot bet asa ku mesra pisan prikitiu kanyahoan prikitiu aya nu bohong prikitiu cintana kakalera kakidul Neng Edot anu bager Nini Ihan Aki Ihan Mbah Nariki Nini Nariki bos ente Cireja kunaon cinta tara lepas dina dusta bahasa cinta lirayuan angin surga apana dedek kuncen RCP Mamah lempai lelakona cinta Neng Edot ibarat poin sinetron
bahasa cinta mama ya bos menir mantak nyuruncud cai panu nyeletit hate kuring tebagus kesepisan kikitiu prikitiu kanyahoan mamah entang anu bager neng edot neng Sumiati anu bager abdi boga HP anyar anu aya kameraan dipencet jangan diusapan tebidek ke bogoh anyar Pak Oning spesial Mama Marasi spesial bantu koneng Muna pareng mara mingguan abdi bade SMS anu masaramun dipencet Allah puasaan kepaksa rek mentah heula neng edot gara-gara HP anyar pamajikan masean gara-gara HP anyar neng edot ayah ucunya meruutan tuh di ditu urang tepung tuh di ditu urang lawung ngantur tineng nuduaan agobang leang-leang asmara cinta munggaran asmara cinta munggaran agobang leang-leang anu nyelek sorangan grup spesial batu kone layung liwung kuwung-kuwung mega bodas ngawa-ngawa aku rindu kepadamu pewakil dan penanggung jawab RCP soksiun hanteu ka bandang soksiun hanteu ka bandang neng Nur anu bager Mama Dewi balebat tidik nyai neng edot ayah ucu neng Sumiati anu bager layung langit urep biru langit obat rindu layung langit urep biru langit obat rinduku hanya padamu rinduku hanya padamu mama iya bos menir layung langit urep biru langit obat rinduku hanya padamu neng edot cintaku hanya padamu neng edot no paling ngeunah lamun jadi tukang dagang sabana poe ge teu boleh menang ribuan neng edot Jaya panono pangelodan janti kalis pangalita pangaruh budak gembangan api holil anu nyilek sorangan api nayungan teluk jampe api holil anu nyilek sorangan api nayungan teluk jampe budak gembangan api holil anu nyilek sorangan api nayungan teluk jampe cek Sundana deui jauh dibentur ku saur anggang digentra ku cinta
Api holil anu nyileuk sorangan pinayungan Teluk Jambe anu bager apana Aldi Lenot Jaya anu sayang Abalas mana Aki Jarum super anu nyileuk sorangan pede sayuran Tanjung Priuk lintas Pagelaran daya luhur Neng Tati nu ngagaduhan Neng Dinda Ayu Lestari Pagelaran apa nanti anak Manohara mamah nanti anak Manohara Pagelaran anu mana mamah mantili di sarangan Neng Nopi Jang Iqbal bahkan renteng wadas anu bager Papa Adure Aki Lepoy pas buah-buahan Bapak Atuna Kuncen Limbah anu bager hoyong di sarangan mancar Bapak Aman di sarangan Kumadoo Ma Iyah Nyonya Menira Sabadesa anu bager anu saya Ma Iyah Nyonya Menira Sabadesa saya punya paribasa Melayu tinggi jauh di mata dekat di hati kupakape Mama Taci anu Satya Kacaroge di sarangan kupakumi supir Bandasari Ma Iwi anu sok Ramisa kwae di ranca kupakape malakat sang ajarang jang melak jagong pateng ngetongan kerayang di darat tangan sono bogo di tembongan Bapak Haji RW Asem Ketua Gardu Jaya Mama Hajaro kaya nu ngagaduhan toko serba ada Gabel Pasira Kaliki Akina Gilang Dedina Gilang anu keur olah-olah wae di kebon Gabel Pasira Kaliki Bapak RT Rani Mengkuncena Gardu Jaya di sarangan kumawaca Gabel Pasira Kaliki keresana ditarem bongan keresana di darat tangan wae alah api holi minatu anyar kerabager seera artosa api holi nyileuk sorangan pinayungan Teluk Jambe mitoha resep kacida Bang Jun Ketua Abraksi di sarangan Mama Hajanami pede angean keliling unisikan Teluk Jambe Bambut Bandar Ayam anu edan eling di sarangan Ibu Ati pede wuduk mayunan unsikat Teluk Jambe anu bager hoyong teh Ari angen waluh Neng Aini angen waluh di Aroncong Neng Aini anu cantik kaum Jaya Teluk Jambe hoyong teh Bapak Haji Basir di Rut Radio Bandasari hoyong di sarangan Mama Hajang Maut Gedang Manggala anu bager Haji Ade Sarudin Wakil Ketua Abraksi Kerabakeun di sarangan Mama Haja Herti nu ngagaduhan Neng Ema anu cantik Jalitri Teluk Jambe
Bapak Haji Ade sesepuh radio Bandasari biaja sanati anu hayang ka Bandasari wae onesika Teluk Jambe hoyong teuy ari angen walu rek di oncoman kang dakruna sinara balebat pamarunti sampirata Cinamaya hoyong teuy tegara-gera wawu Bapak Mandorewo alias Mang Bengkel Motor nilek sorangan